Bentar. Bengkok, agak bengkok dikit. Nah, oke guys, sebelum ke videonya jangan lupa ya subscribe di bawah ini. Ya, subscribe itu gratis kok, nggak bayar. oke, kalian tinggal nonton aja ya. Selamat menonton. Het, ayang geus sabulan mah ieu, tangka kebon-kebon. Het, meureun geus bala mah ieu nya. Aing ka kebon lain nya mah. Ieu buruan da meni bara ngaranna lu. Hararep pikir ieu barudak kusina dia. Hah, kasih teh gini. Kenal nya. Tanya ah. Teh. Kenaon teh? Si Ujang, tak ketemu gitu, pikir sasapu. Si teh mukat galak cuma nanya doang urang. Ketemu tuh tadi pikir sasapu, masih nanya kene wae. Ampun Ujang. Pernah Ujang mereka mana? Sampai ke kieu. Mereka kebon teh, istilah kebon tara diilik. Oh, emang mereka naon sih? Belak tangkal dangdeur. Oh, nyesek atuh. Nya geus teh harus maka tanya. Ayo teh, Ayo. Assalamualaikum. Salam. Bas. Naon tak? Kurangnya kamarnya kasasak cinta aya awewe teh bos. Tulis teh. Pusat juga ngukil. Ada kita awewe. Bener ima bos. Benar. Perawakannya juga gitar Spanyol. Kita Spanyol macam mana cenah? Bener bos. Yo cerita nama orang teh. Eta ayang nembak ka manehna. Ket enak batur pahit itu mah kagak Ye, urang maksudna teh mere perasaan ka manehna kitu. Perasaan gitu. Oh. Mang, mana sih itu ngungkapkan perasaan nak? Nah, pugu eta bos orang dan siap ngomong. Aku masih ngomong nak. Duh, sia tak. Kalau memang Agus itu mah ngungkapkan perasaan mah, jajale ke orang sebagai awewe mana gitu. Oh, hai siap bos. Kedeng. Mana bos? Di heula kedeng tungguan teh. Ayo siap. Bos benangnya dinya. Bos bener bos. Kudu benang ya, kudu dibedakeun awe ira deui nya menang. Awewe tidak tiga gitar Spanyol. Pahenol. Lah. Gila dia dong. Bener bahasa ya. 5 jam. Halo sayang. Ini. Tak, Gus kita ngomong perasaan ayo. Wah. Yo, cara nanya. Bos, Oi, naon? oh bos pakai yang kucing. Gelis ya bos. Anjay. Tadi dasta lope. Pokoknya mah ka obos lopena sakebon. Buset. Semata bisa wae tak. Ayo nak mulai ah. Oh hai bos. Ungkapkan perasaan nak. Oh iya siap. Kain gitu. Oh. Contoh doang. Oh siap. Yuk. Ayo Mulai, gerak. Bos. Tuh. Dan gula arana saha? Ecem bos. Ecem. Ayo mulai mah. Mulai. Ecem. Orang bogo ka maneh. 5 moal. Kuduna ajis anjing. Hei, Kemana sih ya? tadi itu Lu suka itu, milu jangan ya. kemana? Ayo milu, orang ke kebon. Ayo. Orang panen, panen dangder. Aing baginya duanya. Ah, siap. Tah, Cep, jadi iya, tanggal dangder aing teh. iya. Heeh. Huh, buset. Dia tanggal dangder. Bisa anu ngarabot dewa ya. Ini nemen aing mah. Karena dangder teh kuat beki-beki teuing gini. Emang aja ka tuh. Oh, pugu. Daksa kanyawan dibabad ku aing yang taina. Oh, buku mantap. Ini orang kali Cep. Tah, Cep.
Ieu kabeh teh kebon aing. Hat kira-kira lamun dipanen mah ieu tangkal dangdut teh menang 5 kintalan ieu teh, Cep. Jadi meureun bagi dua teh. Selalu cong bagi 2 bagi 5 asuhan jeung aing mah. Coba tuh aing. Oh, salah aja aing mah nya seubeuh we. Asa Jim. Tuh aya awe jeung laki nya. Wah. Buah-buah ieu mah ieu. Cet. Ieu mah pencemaran nama kebon aing ieu mah. Bener pisan dak teh ieu. Dag tumban teuing heuh. Euy ah. Aya, urang lapor ka Pak ieu, Pak RW. Ya orang serang suka menengkut segede galon. Hoi, naon sia? Atos, bukan teh saha aing mah. Anjir. Apa teh nu mesum sia anjir? Iya didata cenah Wah, kieu iya, cenah. tuh beres pisan. Yang nembak awe deg-degan cenah ngungkap perasaanna cenah. Contoh itu. Jadi itu diajar ke obos. Diajar cenah. Si mah jiga lain lalaki wae. Diajar badot jeung badot. Arek aja dong heula na. Ngomong kieu, Bang. Jadi tuh nembak awe tapi deg-degan. Bas. Oi, balikan deh eta di angge kau. Sana ditolak kere macam tepi ka handap belum geus ngomong eta. Heeh, atuh jam. Eta bos, naon? Duh, anjing goblok, anjing lah. Tuh, nonton bocil mah dulu. Aduh, aing goblok. Parah ieu dah. Oi guys. Coba penonnya di sini. Bas. Pokoknya mah kudu menang anjing lihat sorangan goblok. Ah. Cidangol be. Oke guys, itu gerebek sering dulu gitu. Hah? Gerebek pasring dulu gitu. Oke guys, kita lagi gerebek pasang dulu ya. Jajan dulu. Mana? Buka duit tangan cedong. Iya kadar. Bacot ya. Ayang tak. Lo ayang ini. Yang bang